Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mantap jawabannya ya. Maklum orang Citaringgur, orang Sunda panitanya siap sadayana jawab rampes. Puji sareng syukur mangga urang sami-sami panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Anjeunna bendu pisan kajalmi anu kufur sareng takabur. Kumargi kitu hayu urang tingkatkeun rasa syukur supados hirup urang subur makmur aya dina nagara anu badatun thayyibatun warabun ghafur. Sholawat miwah salam mangga urang sami-sami curahkeun ka junjunan alam Nabi kebanggaan urang sadayana nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu miwah bapa hadirin anu sami-sami linggih hormateun simkuring. Alhamdulillah calon panganten pamegat Rahman Nur Hakim parantos sumpi ngalet mengkring bandar ngembat-ngembat nyatan pinang. Bismillah purwa wiwitan ieu minangka bubuka sagala purwaning carita babasan pandika pagawean lamun nangtung kajungjunan sing lulus bantung jeung tumbuh buah seurna. Simkuring neda panyaksieun ti sadayana ulehna ieu acara bade dikawitan. Rupi acara anu baris kapedar dina danget ieu anu kahiji nyaeta serem sumeren di keluarga calon panganten pamegat. Anu kadua acara panampian di keluarga calon panganten istri. Anu katilu simbolis seserahan. Anu kaopat kori. Anu kalima akad nikah anu insya Allah pada dipimpin langsung ku Bapak Penghulu di Kecamatan Babakan Madang. Hadirin sumangga urang lajengkeun karena acara anu kahiji nyaeta serem sumeren di keluarga calon panganten pamegat anu insya Allah pada didugikeun ku kasepuhanana nyaeta Bapak Kiai Haji Mustafa Kamal. Ka Bapak Kiai sumangga dihaturan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sadayana anu ku beribadah dipihormat. Alhamdulillah wa syukurillah puji sinareng syukur orang sanggakeun ka Allah Rabbun Ghafur. Allah Rabbun Syakur anu parantos maparin mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana nikmat iman Islam oge nikmat sehat walafiat sehingga urang sadayana dina enjing ieu tiasa kempal Pak Amprok Jonghok patarema panangan anu mudah-mudahan sing aya dina rahmat sareng magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ningali ranting nuju dipanggul wilujeng sumping ka urang Citaringgur. Sok atuh tepuk tangan empra. Alhamdulillah tadi Bapak Kiai Haji parantos ngadugikeun pamaksadanana sakeser daun satangkal sabungkus bareng jeung bungkusanana. Janten anjeunna teh tebih-tebih sumping ti Citaringgur bade nyanggapkeun 4 es anu tadi parantos didugikeun ku anjeunana. Duh katah bade ditampi atanapi mulanya ku urang leuwih jambe sumangga urang kupingkeun ku urang sadayana acara panampian anu bade diwakilkeun ku kasepuhan urang sadayana di Leuwi Jambe nyaeta Bapak Raden Kiai Haji Saripudin ka Bapak Kiai Haji sumangga dihaturan. Hayu urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Anu parantos nasihan mangpirang-pirang kalimatan kana jiwa raga urang baik nikmat zahir maupun nikmat batin terutama dina dangat adalah nikmat sehat walafiat nikmat panjang umur tiasa bersilaturahmi ka Leuwi Jambe.
sumangga urang teraskeun kana acara nu kaopat nyaeta pangaosan ayat suci Al-Qur'an ka Ustad sumangga pihaturan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bapak Ustadz Abdul Rahman, hatur nuhun pisan parantos maoskeun ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan pahalana dilipat gandakeun ku Gusti Allah khusus kanggo anjeunna anu maoskeun atuh umumna kanggo urang sadayana anu sami-sami ngadamukeun. Hadirin sumangga urang teraskeun kana acara inti nyaeta akad nikahna Ita sareng Rahman anu bade dipandu ku Bapak petugas di Kecamatan Babakan Madang. Ka Bapak sumangga dihaturan. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Rositah binti Bapak Idin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pisan ka Bapak petugas di KUA Kecamatan Babakan Madang anu parantos mandu akad nikahna Rahman sareng Siti Rositah anu mudah-mudahan panganten teh sing janten keluarga anu sakinah mawaddah tur warahmah. Ibu
ringkaksa maripola. Bismillah, orang kawitan hidup ginanjan bagja tepung rabe jatuh rami muka lambaran caringitan netrat dina rumah tangga jimat nangan welas asih antara hidup duaan omat lali kana kawit entep tetep tepung rasa dumeling asih mandi ngajeng asih lahir batin tumut ke papagang sepuh tawis na hidup mapusti kunci gedung kebagjaan ayah di sepuh utami pundut mah anggur doangan sangkan ting-trim lagi rabi pamungkas kanu ngariung nada jembar pangaksami nada jembar pangampura sakitu nu kapihatur mugia aya berkana kanggo panganten sakangali amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan Bismillah orang kawitan hidup ginanjan bagja tepung rabe jatuh rami muka lambaran caringitan netrat dina rumah tangga jimat nangan welas asih antara hidup duaan omat lali kana kawit entep tetep tepung rasa dumeling asih mandi ngajeng asih lahir